Inilah hasil wawancara kelompok. Apunten. Maaf ya kalau berisik, suara motor soalnya. Wawancaranya di pinggir jalan. Abdi bade tumaros perkawis icalan bensin ibu. Ibu ngical bensin tanging untuk sabaraha. Alhamdulillah penghasilan ibu mah tetangtos kumaha oge pajang henteu aya kadang 100, kadang 200 untung nate. Upami ibu icalan buka bensin teh ditabus sabaraha dugi iraha bukana. Ibu icalana ditabuh genep dugi katabuh 23 wengi. Upami kitu hatur nuhun pisan pangatos dibantos ku ieu teh kanggo tugas sakola abdi. Ya sami-sami mugi engka janten jalmi anu sukses lancar sakolana. Ya amin. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton sampai akhir.